Dim, tungguan awal mana tuh? Dim. Jadi lah, kenapa? Boleh beritahu? Pada ngobrol lala, bener. Pada curhat, Oh, mangga bade curhat naon Jang? Eta masalah budak dua teh, si Sada jeung si Yudi. Emang kunaon si Sade jeung si Yudin? Tah budak dua teh rada bangor bangor pisan malah. Bangorna kumaha? Nya contoh nama sok daek maling, sok daek malak budak, kamari ge nyaim. Nya pokokna mah meresahkan warga Itulah. Nya pamitiasa mah digenggereukeun, cuman nyampekeunna sing alon-alon. Kurang gak yang curhat pusing ku si Sada jeung si Yudi. Kan tadi Uing ngomong gitu. Oh nya Naon? kok ditu Puntennya cuma rada kirang dangu. Wios, tetes terang. Ngan sujang geuning betah geuning babaturan jeung Iim. salah sama Iim teh sanes budak Terus? kan kurang dangu unggul tapi kasep kan. Oh, kasep atuh. Alhamdulillah. Terus kumaha carana supaya eta budak dua bisa ada jeung si Yudi areling meh teu rarusuh deui. Aa emut kana dongeng guru Aa kapungkur. Manusia mah diibaratkeun jiga buah. Maksudna Buah eta prosesna
tina pentil karena gede saeutik rasana asem bakal ngalaman gumading jeung asak lamun teu kaburu-buru. Terus hubungan aja budak dua naon? Tah lamun diibaratkeun buah mah si Sade teh jeung si Yudi keur memeujeuhna asem ngan kudu ageh buru diomean sabab sing kaburu murag atawa buruk. Oh gitunya ah. Terus supaya ulah buruk kumaha? Enak nama dirujak boy. Anggur mah doakeun bae nya. Hade goreng ge da manusia tetep buatan Allah gitu. Da damelan Gusti Allah. Gusti Allah nyaah kanu hade jeung kanu goreng. Mun moal rame alam dunya lamun teu aya nu goreng. Boa ka hareupna mah leuwih hade tibatan urang budak dua teh. Ngan proses unggul ngan tetep kudu digeuingkeun mah kan gitu. Oh gitunya. Atur nuhun piwejangna. Andi bade pamitnya. Oh mohon mangga tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau kemana boy? Kita ngerujak. Rujak ceuli sia. Ayo atuh. Kahayang mah waktu teh mulang deui sabulan anu katukang basa silih kekepan ngahelas kalengitan ngorejat seseblakan liek eueuh ngagugulung lamunan ngarep sakur ngimpi ngarep anjeun datang tiap detik ngan tatanya di mana anjeun. Wah mantap suara aing. Jadi we lah aing milu turnamen tinju. Si Upil bin Korong kamana deui aing nungguan teh isuk lila ujur. Sia kan di bae, aing tadi nungguan ti isuk. Aing karek udang Sade. Wah, kebluk sia mah. Ka dieu. Tadi dah. Ngender. Ya Allah, aing ngeunah hese. Isuk-isuk Bel. Bel, naon? beuki dieu asa beuki inget bae aing ka Sineng Intan teh. Asa nempel na mata aing eta budak. Si banget Sade. Maksudna kumaha sih banget. Oh, si Intan namanya Allah na matanya aneh. Koplok, semoga si Intan na belek napel na mata aing. Tasinya kok. Arab Jawa dah sia mah. Dia ajak ngomong serius, kalah katu balik. Aduh. Dek. Ngomong-ngomong aing urang hirup kieu-kieu teh ngekirain sapna. Maksudnya kumaha? Kadang maling beak saharita, eueuhnya esa. Terus Jadi urang bantongor terus-terusan ekirain sapna. Mending ayeuna waduk daripada telat. Maksudnya kumaha, Dek? Mending ayeuna urang keur ngora bantongor daripada engke geus kolot. Pan telat. Oh bener parah yang sekolah mah waduk. Berarti orang bantong lanjutkan. Atau dilanjut. Orang mah bantong teh bisa dihitung. Tapi pejabat mah bisa dihitung. Dengan kanan duit rakyat, Bos. Bener sih bener. Di orang barete di song bae. Cungling ba. Ulin kandi atuh deh. Aing keur rajun. Hati aing tuh bisa diajak damai.
Emang kunaon? Hatanya nena kunaon? Aing teh inget beka si Intan. Ngakanu amis hambar, ngakanu hambar amis. Madang teu ngeunah dawu ke Jona. Waduk. Sangka aing mah dengan Hamadang teh inget kasih Intan. Ai waya mah oke Jona. Oh, hirup balangsak, ate aing rajit ciga balalak. Geus aya namanya mikiran bae si Intan cuang kalembur bae sugan bae awewe nu bisa diheurian. Di pokona kumaha aing yang panggil nang Intan. Hayang ka kota panggil nang Intan pokona mah. Intan. Cilaka aing juga babaturan rada edan. Terus pokona mah kumaha carana aing hayang ka kota. Nya bukan duit sade. Teu boga sih. Tapi pokona aing rek nekad. Rek lempang bae naon lah. Pokona mah kudu ka kota we. Deuh teuing babaturan aing. Harunya nempona. Kasabar sade. Kayak kau yang dibantuan, yang panggil Intan mah. Aduh pil, atur nuhun pisan sia. Disangka-sangka sia. Burong-burong kieu ge setia ka babaturan. Bismillah bae. Kuatkeun niat manehna. Pasti aya jalan. Amin. Ngomong-ngomong orang ngomongnya sih gak bener deh. Sia mah heureui bae. Aing keur serius teh. Ulah serius teh sade, nya keur mah banget geus kolot geus. Pop aja jet gitu sih lala makan. Kan enggak sia teh nyaho kan ate aing teh keur acak-acakan kieu. Terus ayeuna mah cuang usaha neangan andong jeung motor. Ayolah kalembur. Hayu lah. Aduh, sampai saking semangat mah aing teh kajuna ya liang. Duh, jadi tanya Jalmi bade naos ka saha? Itu aya awewe sia. Mana? Itu. Heuh, Saya mah sih mah. fir aku saya mah. Bawa jodoh aing dikirim ku Allah. Segala sia mah. Ayo, Bu. Hayu tuh. Ayo gaskeun. Neng, gelis amat. Anak saya sih uing bogoh ka maneh. Pasti maneh teu bogoh ka uing. Nya kajeuna tuh. Ih, gua edan kareke panggih. Bogoh keadaan ku maneh. Bau neng ulah dek kasih ieu si dia mah kabogona loba. Tapi unu jadi. Apunten bade naros pami bumina Andi Boy paling mana nya? Rek naon neng nanyakeun si Andi. Mending ka anu kasep sadar-sadatar. Oh neng kasep. Bang kasepna tapi da saingan aki-aki kabeh. Canol. Ih, teu baralik si Alma. Cenah. Udah ke mana? Eh, Ih, neng uih. si pitak bener-bener. Elet. Ayo nggak itu lah. Neng, punten bade naros pami bumina Andi paling mana nya? Oh, Mang Andi. Ayo tuh jajak. Tinggal be. Iya si Teteh orang mananya? Orang Bogor. Oh, orang Bogor. Emangnya perlu nanya ke Mang Andi? Biasa ngefans. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mama Andi naya. Aya, kalau lepet dek. Eta Neng, no neng. Mang aing naroskeun orang jauh. Oh, atuh mangga kalau lebet. Mbak, Mangga kalau iya aya ieu mongko. Sis. Abun. Teteh. Neng Maya. Ai im. Pakai tuh cara lain, Pak. Sakieu ayana tuh.
Saya ayah baik. Kali. Boy, mana mah ada milikna ya awalnya garelis. Teuing urang ge karek panggih. Oh, aya nu nagih. Urang karek panggih cicing maneh mah riweuh. Punten teh, anu ti mana nya? Nepangkeun ayu ti Bogor. Mang punten ya bade uwi, aya tugas, enggak mangga kesedena. Mangga. Ayu hayang terang jembatan datar, hayu antar. Bari ayu paling ngobrol sareng Aa. Oh, jembatan datar. Nuhun. Hayu tuh, Mbak. Boy, ka mana nyate? Sage milu bae. Nah, Urang terus nyampe tuh. Tuh jembatan atuh. Iya yang nelpon. Halo mah. Oh muun. Puntennya orang di Payun aya Cara. muun. Oh, nya tuh. Ayo Mohon. Hati-hati nya. Enggak tuh, Pak. Jembatan teh kieu yeuh, jembatan datar. boy. Aing neng Siska ka mana geuning ka ditu? Baru kayak nyate. Itu mah ya cara jeung keluargana. Oh, aing meser sate. Sate banget siap. Alhamdulillah, kayak penting bisa dari sate. Puntennya batur mah rada kurang dang. Ari atas tadi kamu datang. Ka Bogor. Acan neng, emang kunaon? Alhamdulillah. Sami ayu dia. Sami kumaha neng? Tacan aya nu gaduh kunaon tacan gaduh ka Bogoh. Duh kan neng, ama jalmi teu gaduh. Pea puting anu palayeun ka. Ih, masuk ngarendah. Padahal mah mun apa ka mah ayu geus siap, Pak. Siap. Siap kumaha neng? Jadi ka Bogoh Emang neng Bogor ka? Mohon. Yang satu nama orang jalankeun bae, kan orang nembe pendaknya. Mohon eta. Yang tuh nyari jembatan tuh. Endahnya di datar teh, ayu mah betah. Kamu lamun bareng terus sareng Aa. Ayo mah bisa banget. Tapi bener sih, dunia terasa milik kita berdua. Terus yang lain ngontrak gitu, Mohon. Hari Uing sugan tadi anggap boy. Sugan Uing dianggap setan. Bener Im, biasanya mun awewe jeung lalaki duaan, nu katiluna setan. Oh, disangka teh Uing setan. Aduh, parah. Ayolah siang uwe bebe, tos panas. Enggak. Uing mah mikiran yang Siska. Emang kunaon tuh? Mau disatena jeung saha? Ceuli sia di sate. Anggelah, uih. Ayo atuh. Yud, kamu tuh, aku malah menuju mula. Ayo tuh. Wah, ini motor. Ya, mangga. Entar,